Nu penting mah tong rudat. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya na Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Dina dangat ayeuna Sabtu sore anu cerah dan berbahagia. Berbahagia. Mugi baraya-baraya Kang Haji Channel selalu dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baraya alhamdulillah ya ke cuaca dinten ayeuna ya wah. Cerah kieu barayanya. Alhamdulillah ya baraya ya. Di channel mereng nyebor kebon kangkungna baraya ya. Sabar nama nanti jujur nyantai Kang Haji Channel teh baraya. Aduh tuh, wah madep kieu orang baraya. Maosna di kebun pakuan Kang Haji Channel baraya. Pagi kamari nembe beres bebenah baraya. Tuh, wah hasilnya bang kali manggil tuh, wah pasti pabat baraya ya. Ulang kali nuju amang. Alhamdulillahnya tuh nama orang teh kedah seur bersyukur baraya. Tuh, alhamdulillah baraya ya. Tuh kali itu tuh Kang Haji Channel saya. Nama orang gaskeun baraya. Tepungan Kang Haji Channel nah. Aduh punten ya baraya suantena Kang Oje menuju ya menuju tidak enak. Aduh margi kondisi yang sedang buruk baraya. Ono kabar-kabar Kang Channel mugia dipaparinan kesehatan pokoknya tuh. Ieu bos Majalengka sareng Paodong menuju amang cenah ka kebon pakuan Kang Haji Channel baraya. Waduh. Sekarang menuju nyantai. Waduh. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam ya ge. Ieu nah ieu serba putih-putih kieu Kang Haji. Mun danget ieu teh aya eta tolap di soreang. Oh nya ayeuna teh nya Enggak ditulah. aya tolap. Oh iya teh ya panginten non Gebriar Muharram teh Kang Haji. Janten eta teh di pondok pesantren Adalania Hasan bin Sabit anu pangersana Kiai Haji Salimul Apip. Eta teh di Cipadung gitu pamit tepat mah eta teh Jawa Barat bersolawat Kang Haji. Bari sumping ka ditu? Insyaallah paling abi mun eta mah nyelang heula we kacantilan pada sawas doang. Oh ngenyo heula. Waduh yo tinggal baraya Haji Channel serba putih bade menghadiri acara Gebriar Muharram cenah sareng Jawa Barat bersolawat di pondok pesantren Adalania Hasan bin Sabit anu pangarsa Kiai Haji Salimul Apip. Nah, bapanginten dugi ka wengi teh Kang Haji nya. Oh, kinten-kintenna tabu 12 ge sigana tos lengser. Oh, tos lengser, tos beres pangintennya. Aduh, iya. Tuh bae. Habaib-habaibna masyaallah. Masyaallah-nya urang teh ku ngalap berkahna gitu Kang Haji nya. Nya. Aduh, tapi naik Kang. Istri di itu mah. Oh, istri. Tarium janten abi mah resep ninggal istri teh di tarium teh. Nya atuh Emang tante, tante ente abi mana aja Kang Haji teh niatna bade ninggal istri atau bade tolab. Nya ninggal istri teh jadi aya
pibewe nyokeun gitu. Aduh Masya Allah ieu istri seueur kieu tolap gitu. Waduh, Resep gitu. resep ku yeuna ngabring Ngaos gitu nya gitu, kanu nah. ngaosna kanu kahadean teh nya kanu kahadean teh Karena dijugjug resep gitu istri eta ieu ku ninggalna gitu. ku ninggalna nya ku alhamdulillah gitu nya nalalabring kanu kahadean teh Kahadean. kanu kahadean teh Rasana abdi ninggal istri pari Sanes. abdi milarian istri Eta. sanes. ku resepna ninggalna alit-alitan gitu nya ngabring kanu kahadean ninggalkeun kanu kagorengan Kang Haji Eta gitu. pangasa. Aduh alhamdulillah ya. Setelan mah tos setelan santri ya teh. Aduh, tapi nah itu asal leuleus kieu tos ngenyo. Abdi teh nama teh ngenyo da jadi emutan teh jadi le ya soca teh Oh. pada dibambrangkeun ieu Ieu mah. bambrangkeun nya. Biasana kan tos ngenyo mah sok normal Kang Haji teh. Mohon ieu mah duka kunaon capek panginten. Oh, panginten capeknya. Aduh. Tapi anjing mah libur pangintennya ada mau teh. Insyaallah. Insyaallah libur. Tiga baraya bare nu tolaban ge getos ngageblay kieu ye. Aduh, cingkat tuh kata-kata mutiarana untuk hari ini apalah Kang Haji? Untuk hari ini teh Ieu mah kange kabaraya-baraya Kang Haji channel gitu kata-katana untuk hari ini teh. ya Kumaha ya? pariposna dinten Sabtu ieu teh kumargi abdi rada loyo tos tuang jatan abdi teh hapunten dina sagala rupi pamaksadan abdi anu ku abdi didanget ieu dugikeun kawengi hapunten kana sagala rupina bilih abdi aya kasalahan dina anu pakerok ti kiri jeung ti kanan mugi hapunten. Waduh. Ieu mah eta mah etananya jadi kata-katana untuk hari ini mah terus semangat Kang Haji nya. Mohon semangat. Terus semangat gitu. Kan anjing abdi bade ka ditu ngabujeng ka Ciwidey. Oh, anjing teh. Tos Ciwidey teh langsung ka Garut syuting teh. Oh. Ayeuna mah saur dunungan pelampiasannya harus bercepat. Oh, Jangan kita putus harapan. nya. Tingkatkan masa lalu. Oh, tinggal. Jangan ditingkatkan masa sekarang. Aduh, tingkatkan masa depan menurut tingkatkan masa. Kudu aya sih. Oh, untuk kayak hiburan kali.